Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu jeung dicarioskeun naon awaluma lapad awaluma ila akhirihi maknana awaluma ari mimitina perkara ya ta'alaku anu bakal cumantel eta emak birrojuli ka hiji lalaki eta zaujatuhu pamajikana eta rojul wa auladuhu jeung pirang-pirang anakna eta rojul payukipunahu mangka pada nyicingkeun eta zaujah jeung aulad teh ka eta rojul baina yadayillahi di payuneuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Payaqulunahu mangka pada ngucap eta zaujah jeung aulad teh ka eta Gusti Allah, ya Rabbana, hei pangeran abdi sadaya hud muga nyandak tuan lana mangfaat ka abdi sadaya hakona kana hak abdi sadaya min hadar rojuli ti ieu lalaki. Fa innahu mangkasanyana ieu hadar rojul eta lam yu'allimna teu ngawurukan eta rojul ka abdi sadaya umuro dinina kana pirang-pirang perkara agama abdi sadaya wa kana jeung aya eta rojul teh eta yut'aimuna masih hantuangeun eta rojul ka abdi sadaya al harama kana anu haram wa nahnu halna ari abdi sadaya eta lana alamu teu uninga abdi sadaya kana haramna eta perkara anu dipikeun ku eta lalaki ka abdi sadaya. Payudrobu mangka ditenggel eta rojul ala kasbil harami karena arah-arah kasab anu haram hatta yatajarroda sehingga narima sepi naon lahmuhu dagingna eta rojul. Intiha Al-Qurtubi Shahifah 72. Wallahu a'lamu bishawab.